Cik kurang tinggal ke urang menang teu? Sok. Kenging teh kanggo Ujang. Jang, pokoknya mah sadaya gagaduhan puput kanggo Ujang. Not. Aing nama tah wanian not gagah perkasa. Wanian gagah perkasa kumaha ai maneh? Aing nama urang not geus wani nyium bibir ka bogoh urang. Ngan kitu hungkul mah lain kawani ai maneh. Hal biasa siga kitu mah. Emang anu wanian nyium naonna not nyium susuna? Sama sesuai. Yeuh, anu wanian mah nyium pamajikan Pak RT. Tani teu maneh. Ujang buru kan siapa modal lah ya mah geus teu kuat geus kabelet hayang modal. Nyama, kalau kedeng deui. Aduh si Ujang tuh ngarese pisan Ujang buru mah geus teu kuat ya. Aduh. Geus teu kuat pisan hayang modal Ujang. Aduh. Ngarese pisan. Nyama yang geus. Nya gawatkeun Jang. Aduh mah geus teu kuat pisan. Aduh. Nyasok matung geus. Nges, halik. Ujang, nah saya ngebual sia ududnya. Henteu mah, Ujang mah teu udud. Wah, sia modal bari ngarokoknya. Pira ku sia teh ngarokok ya di WC ngebual ya. Eta mah nasib rokok, Mak. Kasep naon dari mana? Eta mah, Mak, tai Ujang handet keneh. Jadi ngabul. Waduh, sia mah. Kemana sih? Tukang ojek teh mending terlibat-liwat. Ojek nih. Jek sabaraha eta ka gerbang komplek. Dengan harga biasa, Neng. Rp10.000 saja. Kelap tuh antos sasakrapnya. Siap, Neng. Pokoknya mah diantasan ke aboy mah. Toko meeting we atuh anjing. Jek, tadi teh kan teh sabaraha? 10.000 teteh. Jeung budak teh jadi sabaraha? Ya budak mah gratis ya teh. Oh, nyantos satu ya titip budak ya. Tuh bapana ngadaguan di gerbang komplek pangbikeunkeun nya. Anjing. Le, kan arurang teh geus lila bobogohan. Terus kumaha kitu, Dek? Tah di antara arurang teh tong aya anu disumputkeun. Maksudnya teh ulah aya rahasia di antara kita gitu, Dek. Tah gitu, kan orang teh saling mencintai, jadi kudu saling jujur. Oh, gitu, Dek. Sok atuh, Dek. Mulai ayeuna urang rek jujur, moal aya rahasia-rahasiaan pokona mah rek jujur ka Dede teh. Bener, Le. Bener, Dek. Mana atuh ATM jeung nomor pina? Lah, ya mah bingung ya. Kudu kumahanya, sigana kudu lapor Pak RT ya. Pak RT. Aya naon, Mama? Nil gorowan kitu. Pak RT, burukan itu anggota dewan di Sandra Kurampok. Di mana? Itu di gitu, ayo burukan. Ayo. Hei warga, dengekeun kabeh. Lamun eueuh tebusan duit 100 juta, ieu dek anggota dewan dek diduruk ku urang. Tong mah diduruk, itu Pak RT keur disusulan. Itu Pak RT itu. Minta naon eta si rampok teh, Mak? Itu Pak RT cenah eta minta duit 100 juta. Amun teu diberes cenah si dewan dek diduruk. Ahmad, eta teh anggota dewan anu sok korupsi teh lain ya. Hei, rampok. Tong minta duit 100 juta. Masyarakat mah teu bogaeun duit 100 juta mah. Hutang negara ge can kabayar. Cing atuh permintaan teh nu lain. Mong, kekeh urang duit kudu aya 100 juta. Udunan atuh warga maneh, goblok. Udunan sok, udunan buru eta keur rampok, udunan. Iya, Mas.
Iya, Pak RT, menang sakio di warga teh. Wios lah, Pak Mamat. Kurang bikin ke perampoknya. Iya, tuh. Iya, perampok. Iya, duit 15.000 menang udunan ya oke di masyarakat. Hah? 15.000? Jangan naon duit 15.000. Iya mah. Kanggo nambih-nambih udunan meser bensin. Bili bade ngaduru ka anggota dewan mah. Ya, atuh. Nuhun. Jang karena mana cicing di dieu? Itu tentot, keringgalkan hayam. Kunaon ari mana hayam ditinggal ya? Teuing ningali hayam eta tah. Ini asa aneh. Aneh kumaha Ujang? Teuing atuh asa aneh. Ningali eta tah ping-ping hayam eta. Ini seksi, menggairahkan. Aduh. Dek, hai mana kunaon? Iya le, beres ditato. Ditato di mana, Dek? Kuat ke egang gitu. Iya, ditato na ping-ping. Ditato naon, Dek? Tadi teh foto artis. Artis saha, Dek? Artis sahanya. Teuing poho deui le. Cik kurang tinggali ke ulang, menang teu? Heuh, sok. Dek, menik ribok gitu. Eta mah tato si Marcel, Dek, anu nokna stand up comedy. Nu kribo mah bulu aing goblok, ai sia teh dicangcut. Puput ini cantik. Ujang. Puput. Pangamungna meni mancrit, eta teh pangamung saput. Ya pangambung anu puput atuh Ujang. Puput. Kenging teu eta pangamungna kanggo Ujang. Ya sok atuh Ujang. Bibir Puput ini seksi. Kenging teh kanggo Ujang. Nyansep Ujang. Rambut Puput ge meni lemut kieu. Kenging teh kanggo Ujang. Jang, pokoknya mah sadaya gagaduhan puput kanggo Ujang. Oh, gitu Put. Iya. Eta atuh Put, handphonena meni sae kanggo Ujang atuh Put, Ujang teh gaduh. Sia belagog ya beli atuh eta mah goblok.